Ye, budak Sunda, nulis bahasa Sunda anu bener kieu contonanya kecap punten ditulis kieu salah anu benerna ieu. Kecap wilujeng ditulis kieu salah anu bener ieu. Kecap hareudang ditulis kieu salah anu bener ieu. Kecap gegetuk ditulis kieu salah. Kieu salah. Kieu salah deui anu bener ieu. Kecap peuteuy ditulis kieu salah. Kieu salah. Kieu salah deui anu bener ieu. Kitu tah. Jadi dina nulis basa Sunda anu sok saralah wae teh palebah nulis aksara e jeung e, utamana dina ngalarapkeun antara basa lisan jeung basa tinulis. Loba keneh anu pahili.